sok gerak urang kuari ditapakuran diri urang datang ka kena hargaan diri urang lantaran satungtung diri urang aya hargaan eta lanu ngahalangan diri urang ka Gusti Allah. Harga awak urang ya urang ge awak aing mah lamun make nu kos kitu mah teu pantes, pantesna mah nu ieu rada mahal. Eta lah nu ngahalangan urang jeung Gusti Allah ngahargakeun diri urang. Tuh aing mah naik kapan teu pantas. Pansa mantaman yang rakyat jelata minimal Fortuner ngahargakeun awak nyana ngate pantes karena naik Avanza rada deres naik Fortuner iyalah hijab antara dirina jeung Gusti Allah moal nikmat salat model kos kitu sebab ngahargakeun dirina boga harga batur ngahargakeun ka urang masalah diri urang mah ka diri urang ulah. Anggap diri orang teh sampah, anggap diri orang teh tai kebo, anggap diri orang teh tai kotok, malah leuwih mulia tai kotok di mata orang. Tah mun geus boga perasaan kos kitu nikmat ka Gusti Allah ngahambana luar biasa. Satungtung urang ngaraja di hareupeun Allah Maharaja, atuh moal nikmat kudu ngahamba di hareupeun Allah. Nu mantap Kangjeng Nabi mah ngahamba bae. Henteu pernah nyaritakeun leuwih ti hamba dina ayat nage subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil bi 'abdihi henteu bi Muhammadin henteu tapi tetep bi 'abdihi ngahamba eueuh nu leuwih ti hamba mantap Kangjeng Nabi teh luhurna teh boga rasa hamba di hareupeun Gusti Allah. Nah ieu urang ge di hareupeun Gusti Allah teh coba ngahamba. Cari tengah hamba teh kurang ulah dihargakeun awak kurang teh lah sapira awak kurang awak kosia so amat daharge kudu ujung daging kotok coba sekali-kali bareng jeung kotok sia ada cek Imam Ghazali lamun hayang nyaho diri urang sombong apa henteu ngahiji coba jeung jelema kita ngahiji ku Imam Ghazali sok hijikeun diri urang jeung manusia barang jeung jelema ketika urang hayang dihareup bae lamun di tukang urang bendus sombong aya di diri sia babari teh lamun daek mobil hayang nu bagus we embung nu gorengna aya sombongan berarti di diri sia lamun ngariung hayangna di kasuran mah aya sia hah tah kiai sombong bin goblok beda jeung di ajeng-ajeng teu hayang tah mah jelema mah dirina mah ieu atuh batur ngahormat urusan batur. Tapi lamun urusan sorangan mah, gua do datang kiai kasuran. Sia mah kos kitu sarua jeung calo aing. Kasuran ya, kiai mah teu bantes tadi kasuran. Bere cai. Heuh. Amos ya mah mending teu aya tutupan. Masya Allah, tutupan atuh tah, make tutup make tatakan. Cak cenah meureun deuk nginum tatakan meureun. Tah eta kos kitu teh eta sombong. Ketika orang hadir haju awak orang hadir kieu bae henteu ditanya-tanya teu ditoel-toel di diri orang sial aing hadir ku hadirna nanya naon sombong hijikeun urang jeung batur coba ge lamun ngarasa akur bae dihormat sakitu teu dihormat sakitu diajeng-ajeng sakitu teu diajeng-ajeng sakitu bah geus mulai bagus malah mun dihormat-hormat teh urang ngazana muringgak bulu Mama al-alim al-allama al-fadil al-syekh tolol tuh belok loba amat sih orang keheul teh Allah maha uninga berarti orang aya kieu Kiai Saifuddin yang terhormat Dokter Andes kurang hiji eta bang guys tinggalkeun kiai kos kitu mah bangpak boro-boro ndek ngaleuleuskeun batur pugunyana ge heuras kos itu sombong hijikeun coba awak urang ketika awak urang teh hayang dihareup bae hayang dihormat bae hayang dipuji bae sombong aya di diri urang ketika akur mantep nah engke ge ngeunaheun salat teh ti dia ukuran diri urang kuari lamun urang asup ka restoran lain aing teu pokos kitu mah nya warteg balik potongan aing itu tuh nelayan aing mah tah eta berarti sombong asup ka warteg geus sembung tah eta
boga rasa kos kitu teh ngahargakeun diri Allah uningaeun ka jelema nu ngahamba ka jelema anu ngapangerankeun diri mangerankeun harta mangerankeun makhluk mangerankeun benda hartina aya karesep sadian ti Gusti Allah na ieu Allah nyahoun sing hade nu gaib eueuh nu gaib di Gusti Allah ma'alimul ghaib peting poek bongkleng buta rata di jero taneuh di tengah-tengah aya batu hideung di tengah-tengah batu hideung aya sireum ang leutik-leutik na sieun ku Gusti Allah mah kadeuleu bae ku Gusti Allah mah kanyahoan bae nu mantek ge sing hade ka bangsa hewan-hewan ulang mulai ngarayap lantaran urang dikanyahokeun ku Gusti Allah ukuran syariat sapira sireum teh geus paehan ge eueuhna naon sapira rambetuk paehan ge eueuhna naon sapira reungit paehan ge eueuhna naon tititah malah hasarat teh paehan bangsa kalabang bayongbong bangsa kitu beurit paehan teteh sunah malah cak-cak paehan tapi ketika orang inget karena kamu maha uninga Allah maha kawasa Allah maha segala-gala Allah orang isin bakal nak mun mangisireum mun bagi sireum urang dek dipaehan isin aing nyeun teu bisa maehan bae juga aing can puguh nyoco can puguh henteu ku aing dipaehan isin amat ka Gusti Allah urang boga perasaan kos kitu Gusti Allah uningaeun nemantak ge silih tulung antara hewan jeung manusia antara hewan jeung hewan teh silih tulung aya sireum keur di luhur tangkal ka bawah angin teng blus kana cai kadeuleuh ku manuk toed cek manuk teh teh sireum karunya-karunya teuing ka bawah ku angin nyana manuk toed nyokot daun plek make sungutna dibawa ka cai kadinya sireum neuleuh bari geus dikalkep ge dibantuan kadinya tah set si daun jambu ditenden di dinya maksudna supaya sireum naik begitu naik karena daun dibawa ku manuk teh dikadaratkeun plek cek sireum nuhun toed aing kuduna mah ti kelekep tapi ku anjeun ditulungan gas sesama hewan udah kita saling menghormati geus beres menang saminggu toed keur meujeuhna berkicau di luhur tangkal kapanggih kudu dek nembak diincer toed dia mantep ya sia teh nyaho ka manuk toed kan toed teh eta mah manuk baheula bangsa cangkurileung toed dan geus gari itu ngaranna ge jaket trot tah eta udah korea ya eueuh kan baru jaket trot eueuh sareng gunting segala gitu toed cak wah geus diincer ku bedil senapan sireumna le cak sireum teh ieu teh toed nu nulungan aing wah asana terbunuh sireum gegeurana datang ka dieu datang ka keletna ka dieu bejeuna dek ditembakeun dicocok buat ngagibeng toed hibar keluar deui sireum ketemu deui jeung toed nuhun cak toed ka sireum lamun sia teu nyocok kelekna ajur aing geus salaman sudah kita saling menghormati toed jeung sireum hubunganna erat jasa Masya Allah ieu keur carita ilmu hakikat teh datang ka dinya kunaon eta maha uninga Gusti Allah sehingga kanyahoan pertulunganana toed terhadap sireum nah sedengkeun man khodama khudiba jelema nu hadam hadaman deui bakal dihadaman jelema nu nulungan bakal ditulungan deui ulah ning manusia jeung manusia cacak-cacak sireum jeung toed seperti gitu ya Allah ya Rabbi
aya maung keur istirahat. Istirahat maung keur kieu. Aya beurit kadinya. Teu nyaho maung. Lantaran nyana ditutupan ku sawareh amrang-amrang. Begitu ka dieu ka hulu maung deui. Ka hulu. Begitu cak maung, "Hei, teu nyaho sia aing raja." Oh, cak beurit hampura. Tidak ada maaf bagimu. Raja singa cekel aku mau cak berit teh ampura mau jaku lagi lamun nyaho tuan raja keur istirahat moal bu sahan wani atuh ka tuan raja sia ka dieu naon suganda mah lain tumpukan tuan raja pajar teh mah atuh amrang meh kula keur mencari tuan raja cari naon makan yang abdi jeung kula jeung anak jeung hampura agas ini hampura dedenya moal terjanji naon janjina tapi di mana sia ngalujak deui kerekam sia boleh lah geus teu kudu janji eta memang pagawean di dinya agas beres balik bae beurit seminggu kemudian iya maung benang ku tukang ngalah maung jadi make kawat disebut kalabesat nyamun berapa kali kalabesat naon pakai kalabesat aya jaring kawat gede tot besi maung teu nyaho eta kalabesat liangna gede di jero aya daging begitu asup katabrak tate kunci jang ngoncikeun lawangna brek cek mau wah aing ieu beunang mong cek mau minta tolong sudah ngan bahasa mau mah mong nyaho kitu jauh lain dikira-kira bae gitulah masyaallah kadengean ku kabehan cak hewan-hewan rasakeun siapa jahat rasakeun jahat siapa paehan habak wabeh ngadoakeun komo uncal mah paehan wabeh ngadoakeun paehan yos beres dibawa caritana ka imah nu ngalamau diteunun di hareup jol beurit aduh baheula nu nulungan aing deuk dikerekep henteu teh beuh aing mun baheula kunyana dikerekep meureunaan paeh anak aing terbengkalai meureunana kusababnya anak aing deudeuh jeung nyaa anak aing goledek ku ari sareubeung ku aing deuk ditulungan bae datang ka dinya rit cak mau naon raja je sia di dieu ngahaja deuk naon tuh deuk nulungan Tuhan pan sia pake nulungan aing pan pernah Tuhan nulungan kula waktu kula deuk dikerekep ku Tuan Raja cek kula hampura sebab kula keur mencari jang anak kula pan ku Tuan Raja dilepaskeun bener aja sia deuk nulungan deuk kumaha sia nulungan cara kula moal bisaeun batur ayo coba tulungan atuh aing ke tungguan penting beurang mah ujianna raja ajur kula ajur penting ke penting beres kata ka penting geus harees kabeh nu bogana hees nyaman beurit datang deui ka dinya tek tenang Tuan Raja eta besi eta digegelan kawat digegelan talina digegelan malah nyana mawa rombongan wahai kaum beurit yu urang tulungan raja urang yeuh urang babarengan digegelan plok beses raja keluar heurit aing nuhun gas ya gas urang pake perjanjian kula ulah di dahar kula engke bantuan kula ge bakal ngabantuan oke gas transaksinya ada di dinya watuh nu bantak eueuh dongengna takwari raja ngadahar beurit mau eueuh embe di dahar teh kebo uncal bayawak dia tapi beurit membungin sebab nyana boga perjanjian mah kunaon eta dedeh jeung nyaa eta teh
awal nama si maung kaberit kulantaran rasa ditulungan mantalanga tulinga jelema nu nulungan ditulungan deui oh. Masya Allah tah eta teh keur carita ilmu hakikat lain bae manusia anu sok tutulung ka batur saat-saat batur keur darurat keur ngasakat ditulungan ku urang luar biasa urang mere duit 50.000 100.000 kanu boga ai alhamdulillah ma alhamdulillah ngan sakali paring alhamdulillah nama jaya nyana teh deuk dahar deuk nginum deuk pake ge ai bungah mah bungah bae jadi bere ieu tapi ketika aya nu fakir kamari can dahar kuari ieu dahar nyaho teu dibere ulah 100.000 10.000 masyaallah ujian ngadoakeun ge sadeupa geus mah cerik-cerik 10.000 komo 50.000 mah geus 100.000 mah bisa kojot di dinya eta ku narimakeunana tah Allah neleukeun teh uningan alimul ghaibi wasyahadah hatena kadeun ya Allah ya Rabbi gaib cak urang cak Gusti Allah mah henteu cak urang gaib mungkin cak Kangjeng Rasul mah henteu jagening unggal datang ge langsung dak tebak cak urang gaib cak wali mah henteu meureunanan fadl Allah bae eta mati Gusti Allah nyangakeun sadaya-daya ka Gusti Allah dibere kaleuweuhan ku Gusti Allah tah eta keur carita manusia jeung manusia digambarkeun toeb jeung sireum digambarkeun maung jeung beurit ya Allah ya Rabbi ku deudeuh jeung nyaah sangkilang raja singa tetep bae deudeuh jeung nyaah tuh nu mantak ge ku dibere mah masyaallah pohara jasa ku dinyaahan mah pohara jasa ku didedeuhan mah pohara jasa tah eta teh kanyahoan ku Gusti Allah nyana bangsa nyana ngobrol jeung bangsa nyana bangsa sireum ngobrol jeung bangsa sireum bangsa monyet ngobrol jeung bangsa monyet bangsa domba ngobrol jeung bangsa domba bangsa hewan ngobrol jeung bangsa hewan ai baheula mah kapan keur cerita zaman sakadang urang ge kan bisa ngobrol jeung bangsa hewan-hewan kan kabelah dieuna terus perjanjian bangsa hewan mah terus henteu bisa komunikasi jeung urang kecuali jeung bangsana deui tah eta teh kanyahoan ku Gusti Allah mah urang mah teu nyaho monyet jeung monyet ngobrol horenganan nyana keur kikituan mah horeng keur trisno keur cicintaan nyana mencrok di dieu ieu mencrok di dieu kitu haju gugubrut horeng di jerona mah I love you say bahasanya anak urang teh nyaho ya karim atuh eta ge embe sarua bae horenganan eta ge keur sarua bahasanya anak tah eta teh bahasanya anak kurang mah gaib ku Gusti Allah mah teu gaib ya Kangjeng Rasul ge nyahoeun ka bahasa onta nyahoeun ka bahasa sapi Kangjeng Rasul ge nisbat di urang mah gaib nisbat di Kangjeng Rasul mah henteu komo di Gusti Allah mah atuh cacak-cacak hambana nu deukeut ka Gusti Allah kagaiban tirai kagaiban dibuka ku Gusti Allah waliullah ge anu dibukakeun tirai kagaibanana komo Gusti Allah na alimul ghaibi was syahada tinggal dekeutkeun bae diri urang ka Gusti Allah masyaallah lamun Syekh Marupil Kurhi manehanana ti Iran ti Irak dek ka Iran berangkat begitu datang ka Iran ti Irak ka Iran baheula mah hiji teteh kuari mah jadi dua negara Iran Khorasan baheula mah ngahiji teteh jeung Baghdad jeung Irak kuari mah dua langsung datang ka Iran dek mondok begitu dibuka dina tasna aya sireum Samarupil Kurki kieu Samarupil Kurki ngalam tafakur kakarak dek mondok geus bisa tafakur pan pohara urang mah geus dayutan ku ari buangkotan geus incuan 24 can pernah tafakur guruna lantaran urang mah nyana merenung kieu becek Samarupil Kurki anjeun sireum ti mana andai kata sireum ti negara Iran kuring teu berat tapi lamun anjeun sireum ti negara Irak meureun anjeun boga anak meureun anjeun teh boga incu meureun anjeun boga emak meureun anjeun boga abah sakumaha kaula manusa
sedih ninggalkeun anak ninggalkeun lembur kuring tepankeun ka negara Iran ieu teh ari dina hate leutik secara manusiawi mah tetep bae ieu teh berat ninggalkeun Irak ngan kulantaran rek masantren rek ngaji demi ilmu Allah tapi sedih ieu age anjeun mun ti Irak dibawa ka dieu meureun sedih amat moal waka kumaha kula mandek tafakur bae ka Gusti Allah jeung endeuh ibadah baheula hayang nganyahokeun anjeun sireum ti mana salat zikir dibere ilham ku Gusti Allah langsung nyana ngobrol jeung sireum ditanya sireum aya anjeun ti mana lain ngobrol kos kitu dibeukeun carita doang dibahasakeun urang mah nya ngobrol kos kitu cak sireum saya dari sana ya tak masih beti tak mau kos gitu mah ngobrol dari hati ke hati ngobrol lah temen kos gitu bahasa wali man mentak kewalian mah teu meunang ditembongkeun ku isyarah ge cukup boro-boro bahasa wali bahasa cinta ge cukup ku isyarah itu aya awewe di dieu urang ting teng deui atuh cukup bae bahasa cinta ge cukup ku mata bahasa cinta ge cukup ku isyarah atuh kumaha bahasa wali. Nah ieu ge jeung sireum ngobrol mun di bahasa urangkeun sireum di mana anjeun abdi ti negeri Irak alhamdulillah dek ditaja bae maneh ieu ayeuna hayang balik deui apa henteu lain hayang-hayang deui lantaran kula boga anak di ditu boga turunan rindu cukup diasupkeun deui ku nyana ka tas langsung disletingkeun deui berangkat deui ti Iran ka Irak deui mangkaning baheula mah pan naik himar naik onta naik himar eta ti Iran ka Irak sabaraha poe cuma dek kanterkeun sireum urang mah can puguh can karunya sia ih ieu carita ilmu hakikat jauh asa urang kunaon eta teh geus diberes sebagian ilmu Allah alimul ghaibi wasyahadah nempel di Syekh Marupil Qurhi keur merasakan nyana teh ku bahasa sireum cak urang mah gaib jacak Syekh Marupil Qurhi bang teu ya Allah maha kawasa Allah maha sagala-gala Allah ketika hamba da geus dibere ku Gusti Allah ese nyaritakeunana moal ka bendung ujianana ketika Allah geus mere boh ilmu boh harta boh kanyaho tentang gaib Gusti Allah nu maha uninya Gusti Allah nu gaduh Gusti Allah nu boga nyanggakeun sagadaya-daya ka Gusti Allah sampai ngobrol jeung sireum tadi mah manuk jeung sireum hewan tama berit mah jeung raja singa hewan tama kuari mah manusia ngobrol jeung sireum Kangjeng Nabi jeung onta ngobrol Kangjeng Nabi jeung sapi ngobrol Kangjeng Nabi jeung tangkal korma ngobrol ketika tangkal korma bongkot tak dijadikeun kitu mimbar Kangjeng Nabi dijadikeun mimbar dijadikeun paranti diuk di mimbar kemudian paranti khutbah kuari aya nu mangyieunkeun seorang wanita kaya orang Turki ku Kangjeng Nabi eta kapan dikaditukeun dikasisikeun ceurik kadege ku sahabat kabeh suarana ngaleungis naon eta ya Rasulullah cak Kangjeng Rasul suara bongkot korma nah make jeung ceurik nyana embung papisah jeung kaula mantak diusapan ku Kangjeng Nabi wahai bongkot korma dikasisikeun soteh lain dek dihinakeun tetep anjeun bersatu jeung kaula kuari di dunia engke ge di akhirat di aku di sorga anjeun babarengan jeung kula kakarak eureun ceurika nu matak eta hese urang lamun geus caritakeun ka dinya aya seorang ulama damarna cempor bae padahal mah geus listrik damarna cempor wae dibang meulikeun nu bagus eta deui dipake bang meulikeun nu bagus eta deui dipake tanya kapan kebenaran nu nanyana anakna ditanya ku anakna abah kurang eta teu dipake kajeun teh di sisi bae pan abah make cempor bae sia mah teu nyaho eta cempor teh ya amanat ka abah sanajan geus make nu bagus kula mula ditinggalkeun lantaran ieu urut abah sia cenah tuh teu kahartieun kan ku batur urang lamun ngobrol kos kitu pajar dukun wah teu mah kieu jadi dukun teh bogos kitu mah kita mau ngobrol jeung gelang bahar kajen kukumaha ge segala combong segala naon tuh beda dukun jeung karomah dibukakeun tirai kegaiban ku Gusti Allah alimul ghaibi wasyahadah